kali ini gitu. Alhamdulillah ngararisan Itu teh. Cupia pas turun tadi Lain air naik atau teu beja-beja ari ece. kemarin bejana cepet di tukang pada merkosa eta ku bos raswa Bos raswa. bos raswa teh eta buat cep patu hukum pake Bae eta teh. buat beli sangka naon teu nyaho pas ditolong teh pepenti lain coplok Ece. Oh, Pak Besan teh ngabejaan. Siang teh ngaharewos eta teh. Are kadong kapan ece ka kuring teh ngabejaan. eta tanya Eta teh ngan ieu atuh datang atuh kudanil. aku beli kudani Geuning aya Pak Haji. Geurahaneun manggil kudanil. astagfirullah beli kudani Aya kitu hayangan gorila Aduh, iya Pak masa dia seksi lah ampun. Yuk. Waduh, buntung kuat kaki Yuna ieu. ya sama di bejaan mah ya gue di bejaan mah numpang gitu kali teh jelema coba liwat maracaya kursi Coba disangka naon bener. sangka genderuwo aing meureunna Asa dikali kamari ke uka-uka di ditu meureun. Ece. uka-uka Heeh. uka aju uka hana uka utang uka olor Duka eta mah. uka Lain asa ku pangli ku ece. Di luhur masa usap rambut Ya gaya Allah. cantik. Nya. Bahenol nerkom. Ya. Kan anu jadi pertanyaan teh ieu sendal warisan ti saha ece panjaman kita mah geus eueuh. Warisan ti saha? alhamdulillah ieu teh menang pamasihan ti nu gelo Lah, pagi ya, salumpang lempang. alhamdulillah bagja yang bisa silaturahmi Sok sapa heula aja. Sapa teh nyarios mangga ka dieu terek naon. sok sapa heula urang beli sapa Si eta mah garaman katanya ya Allah nih garanteng barondong hah? Sok sadeuleuleuna. Hari kitu aya salaki di kamanakeun. salakipan geus kabeh pararae Geuweuh kabeh eta teh karacunan naon? lain karacuran kamari sambar geledeg Aduh, teu kaum ningali borondong aya ece. ya ya Allah urang dia buat garisnya Dunya. saware Atuh saware karunya atuh pet saware disebut geulis nanti. banyak apa ini sebut gelis nyeri hati Tapi oke eta teh. kamari cupnya aku di Bandung Kumaha eta wah di Bandung? dia datang kalau lepro kalau wah taman ini kuat raceleng ramona bakal dah batu kencang keprok Aya pengumuman eta kali kita ramon aya. balik teh tinggal ugal-ugal ada ramona BAKB BAKB. oh sasalurian lebih kasar wek sumutna Cuah sih. nu hajat belaan dibawa ke rumah sakit sakit ke rumah sakit Teu sangka geulis-geulis palole. dijahit eta mah dijahit teh kalah kabeh jeung sumut sa Bener teu bisa ngomong. itu bisa ada sambal harusnya bagus kolot ini Pak Haji mohon ngaktir cepiah teh nya ka hiji hoyong dihibur ke Mohon. kaduana pan doa doa ti ece. oh yang doakeun ku cepia Heeh, ai cepiah mah geus kumaha nya geus moyan. moyan Mohon artis geus moyan dina kutub. YouTube lagi Geus moyan dina kenteh teh. sakawi beruang Hayong didoakeun panganten. yang didoakan Ai itu sekalian dijampe ongko jampe sakalian. Han peda ulah buru-buru boga anak jika cepiah ulah. naon Ah, sing loba amit-amit kade panganten sing loba amit-amit mohon. bener emang Sieun atuh beutungna bukti ka dieu ge teh kumaha. Doakeun karek oge. doakeun Oh, dong dijampe tong Tong. soalnya kemarin cepia pengalaman Pengalaman naon? anak tetangga teh gering panas Terus? datang ke cepia yang dijampe cepia kan tuh bisa Heeh. karena cuma yang dijampe gue aja Jampe. dijampe bisa bisa Bisa-bisa. alhamdulillah Kumaha jadina? sore dijampe itu tapae Eta ari ece ulah mata ke ulah udah dicampe doakeun bae panganten ya kirim bahagia kangge panganten ya Allah alhamdulillah can salam ya aca alhamdulillah atuh Ya Allah. kudu bibit amin pas liwat di itu tadi cepia pajarkeun mamah dede eta coba jika mamah dedeh meureun nya anu di
curhat aja. Oh sudah kada ibu cepnya mah bucat dong Curhat. Ari euy saya bingung mikiran wae eta mama jeung aa di TV nanaon an badan bucat Beda babarengan beureun. Lain bucat curhat. oh curhat Ece ieu katutupan. oh teu nyara sakatana dengan teh bucat Coba mau dibuka ke rumah. alhamdulillah ya Allah baca dina cepiat biasa silaturahmi ka dieu ka Bos Deni Raswa Hah? Bos Deni Raswa alhamdulillah Pak Haji Sareng Pak Haji. ya kita tadi nempok kana cepiat berdang dan cia sia nafsu ceng teh nafsu marangsang Marangsang eta teh Pak Haji teh. eta mah langsung ini nyuh bentang 7 jeung tarigu Tadi keur ngadeukeutan cepiah aya Bu Haji. hah Aya Bu Haji. eueuh Nyapa ini? ya aya si murad Kan sudah meni. Aduh, ari ece moal mangga. orang salam malahnya Ya, mohon makasih. sandung-sandung sadayana da cek paribasana datang kudu ka tembo tarang balik maling sapatu Banyak kata pos sepatu paling sepatu. Bareng kagantian sendal eta. coba datang kudu ka tembo tarang balik maling panganten Coba di bawah padi ieu teh ngadenge kiai, eta teh ngadenge kiai cokot nu alusna piceun nu gorengna meureun nya. Eta teh jadi ka tempat tarangna. Terus balik tembo tarang balik. balik Aduh, ayo Pak. salam malah Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naremang sadayana ibu. Alhamdulillahnya mun gering mah moal di dieu nya. Moal atuh lamun gering mah Di Barorea we. di mana? Di rumah sakit. Di rumah sakit. Sakit. Rumah sakit. Mau dibalelo ayo aja. Alhamdulillah ya Allah bagja cepiat biasa silaturahmi ka dieu. Gerak-gerak Di alanyaan cepiat depan naon teh tadi teh pot giru gura-giru. Gura-giru. Untuk bagian kendaraan. Sudah teh ke bagian motor, ke bagian dahar sudah teh. Ke bagian kendaraan ya kali rupak puting beliung. Coba. Lain. Emang ku penting beliung ka bawaeun. Ka bawah udah puting beliung mah lamun ka imah we awut-awutan. Jeung imah-imahna. Heeh. Tapi cek bicara mana cek ku beko ge teh ka bawaeun. Cek ieu naon teh atuh. Bentar kadal. Atuh. Beli gede aya kadal. Di puting beliung we ge geus bahaya. Geus bahaya eta. Apa susu beliung meureun karena putingna. Can susu. Can susuna eta. Ampun. Bentar kabeh susu ngomong. Ngaturkeun ka panganten. Tah eta mohon Anu parantos nanti di istrenan. Neng Pradita. Mohon neng sa Pradita. Putrina Bapak Haji Oleh. Bapak Haji Oleh. Kali Adendi. Adendi. Mohon Adendi. Sok putra saha sok Adendi sok. Putra bapana. Sok putra saha. Putra bapak. Sok. Ari nu ngakir ece saha. Bapana. Bapak Bapana si Dendi. Bapana si Dendi. Aduh, Gusti aya aja. Bos Raswa. Bos Raswa. Ya, Mudah-mudahan panganten. Mudah-mudahan ada wingkat nambah sakada rumah tangga si jantan kulawarga anu sakinah, mawadah, warohmah. Mudah-mudahan si enggal-enggal dipasihan momogi. momongan. Sakar jebok jembiar. Aduh, Nya mudah-mudahan cek orang sumbang mah lamun boga budak cenah mending boga budak awewe daripada budak lalaki. eta teh. Heeh. Naon bedana? Sebab lamun boga budak awewe paling nyusunya lilana 2 tahun. 2 tah. Awewe. Amun lalaki Budak laki mah can modal nyusu ke. eta tapi da bener eta teh. Ai awewe mah kan sabaraha tahu? 2 tahun panglilahna. Panglilana eta teh. Ai lalaki mah Laki mah can modal nyusu wae. Mata kadang-kadang lamun berparawan susu kuat aralus. eta teh. Tiga bungkus wudhu kuat. Hari Parawan keneh mah. ibu wae atuh itu si ibu
baru celi aduh ya Allah ece Undang alhamdulillah mudah-mudahan putra putrina saroleh soleha ya sadayana oge pokona mah mudah-mudahan urang ieu sing sarehat amin sadayana anu urang ieu sing sarehat amin sing laloba duit amin ame babari minjem heeh ibu barokah duit henteu ngapain ngancam nyawa ya nyalahin harulang juga boleh gitu boga aduh ya Allah barokah hutang itu boga tikus entah coba sekali deh bagus nah sekali deh ibu barokah hutang bagus tak jempol nepikeun kaseukeun kieu bagus atuh nepikeun ka disebut bagus nya sabab lamun urang loba hutang berarti urang loba keneh nu percaya oh tapi bener oh gitu mun teu gablek hutang berarti matur geus teu percaya orang teh ece teh geus beuki pinter wae ece teh teu aing mah beuki sangu beuki pinter orang teh geus ngadahar bangku sakola baheula nanti nya jeung kepala sekolahna ongkos hasalian di guru-guruna nya baheula pengalaman cepiah kumaha pengalaman baheula sekolah SD baheula kan cepiah teh pernah leutik heula kitu pernah leutik nyaho kalau sakade kieu atuh paburisak beuteung indung urang suka teh purisan di kolong jembatan agen cet batu sekolah baheula teh SD anak kelas 5 buat hampir arek dikaluarkeun kunaon eta teh di kalung teu pira gara-gara makanya hoan bobogohan jeung kepala sekolah coba jeung kepala sekolah eta teh bobogohan teh heeh dikaluarkeun tulusna itu dipanggil heula ka kantor kumaha tuh kamu cenah nakal ya pokoknya kamu sekarang pulang panggil orang tuamu terus balik pulang itu ya datang di kredit mah watas ya doang mana orang tuamu ini pak di atas teh oh bilang aku cenah orang tua di atas percaya lo ada cokot teh sabotol tah orang tua aing mana orang tua bapak cek teh kantor aing mabok itu aja kepala sekolah mabok kayak mana nya aduh dicekek kowe aduh cuknya mah bolak ke SD di Jagoan ece teh di huruf budak STM tujuan eta teh SD ngelawan STM ulah STM 7 orang cuknya sorangan di huruf eta mah di huruf terus bulung 77 nak ka rumah sakit kabeh jadi tumpur teh kelobaan antar aing antar urang ka rumah sakit tujuanan ece panganten sekali keluarga hoyong dihibur lain aya pirang suara ece teh dina kutub teh meuni halipu lamot eta meuni halalimpu teh kitu reungit oge nepikeun ka areureun keur ieu teh alhamdulillah sampai kuring oge ngalagukeun lagu ece teh ece pungan mana atuh nepakeun Kang Asep geger muda ya Allah ganteng teu ganteng enggak kejauhan mah deketan nepakeun sareng Asonia gitu nya Asonia mohon alhamdulillah pokona berkah seniman sing mararaju amin ece sadaya Jombang ge maju atuh ada orang pasok maju mah pokona mah sing jaya amin Mas Jaya sing loba jobna wayahna nah eta kudu dinu hajat wae jobna dinu ngajuru dinu ngadegeun pondasi nu penting mah manggung ulah dinu babaten cepiah ku salaki tara pernah dibawa undangan tara jadi hate nyanaha lamun anu maot kada sok dibawa aduh aja mohon aya wae ye tuhnya wae da Pak kesembuhan alhamdulillah ya Allah beli wae teh jalmi jalmi di baheula ge ari kitu ari ece beli ampun ganti remote ya punten waduh ya Allah ya abdi satas joget-joget kutang kuat merosot dan tutur iya ce salah ajaran-ajaran oke kulempang diri itu ke merusut atuh sama meh joget susunya pindah ka tongong aduh aja bangga kahibur kake panganten